Di hiji lembur anu jauh aya hiji bocah lalaki ngaranna si Ujang. Si Ujang hirup jeung indungna anu miskin. Unggal poe si Ujang sok nulungan indungna di kebon anu leutik ini milikna, tapi hasilna henteu cukup pikeun hirup sapopoe. Hiji poe si Ujang manggihan hiji tangkal aneh di kebon. Tukangen imahna tangkal eta tepati gede, tapi buahna tinggal beda ti nu sejen, warnana bodas. Ngaruliap si Ujang heran sabab tangkal eta teu pernah aya samemehna. Si Ujang nyokot salah sahiji buah eta sareng ngantarkeun ka indungna. "Ma, ieu buah aneh, abdi teu acan pangali karsatos samanehna." Indungna oge heran, tapi anjeunna mutuskeun pikeun buah eta. Nalika buah eta dibuka, di jerona aya koin emas anu ngarilap. Indung jeung anak eta kaget jeung bungah pisan. "Ujang, ieu tangkal buah ajaib, ulah lali pikeun ngajaga tangkal buah ieu." Ti harita si Ujang sareng indungna hirup dina kahirupan anu lengkung sae. Manehna henteu deui kakurangan, tapi tetep ngajaga rahasia tangkal buah ajaib eta di tangganana. Namun hiji mangsa aya hiji lalaki anu sirik ka si Ujang sabab nempo hirupna beuki mapan. Lalaki eta mutuskeun pikeun ngulik naon sababna henteu lila. Anjeunna manggilan ieu si Ujang miboga tangkal anu ngahasilkeun buah emas. Dina peuting anu sepi, lalaki sirik eta nyolong buah eta ti tangkal si Ujang. Tapi pas anjeunna muka buah eta, henteu koin emas anu kapanggih. Tapi kumaha kagetna, di jerona aya rempang ulat anu loba pisan. Lalaki eta ngalaman kabendong jeung teu bisa leupas ti eta rempang-rempang anu. Isukna si Ujang ningali tangkalna tetep ngahasilkeun buah emas, tapi ngukur pikeun maranehna anu jujur jeung henteu serakah. Ti harita si Ujang jeung indungna hirup kalayakan raharja, sarta lalaki sirik eta maunangkeun hukumanna kusabab kaserakahanna. Tangkal eta terus ngahasilkeun buah emas ngan ukur pikeun jalma anu jujur herena. Tamat.